Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangli di udara. Apunten lami pisan masa jedana Islami tadi pajeng pangaosan minahusaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa fi zaburi Sayyidi Dawuda, sareng eta tetep dina kitab Zabur Sayyidi Dawud alaihi salam. Ya Dawudu ari lapad ya Dawudu. Ya Dawudu hai Dawud, hadir nyingsieunan anjeun. Wa angzir tegesna nyingsieunan anjeun kaum maka ka kaum anjeun an akli syahawati tina barang dahar pirang-pirang syahwat. Fa inna quluba ahli syahawati, mangka saenyana pirang-pirang hatena ahli pirang-pirang syahwat eta mahjubatun anu dihalangan an tika ulah. Wa kama ana akla syahawati jeung saolah-olah saenyana ngadahar pirang-pirang syahwat eta yatoridu bisa nundung atau ngusir nolak ya aklu syahwat al abda ka hamba an hadratillahi ta'ala tina hadroh Allah ta'ala. Pakadzalika mangka etanya kitu deui yatoridu madur rijli ali manjangkeun suku yang hunyar min ghairi hajatin bari henteu aya pangabutuh bijami suil adabi kalawan jihad jame goreng adab tata krama. Wa qala sareng parantos ngadawuh ieu Syekh Ali Al-Khawas aidon deui la yablugu moal nepi moal nyampai saha al muridu murid maqam sidqi kana maqam sidqi hatta yazida sehingga nambahan ya si murid bi ta'zimi amrillahi ta'ala dina ngagungkeun perintahan Allah ta'ala wa nahyihi sareng larangan Allah. Jadi fayab alu mangka migawe ya si murid al manduba kana perkara anu disunatkeun ka'annahu seolah-olah saenyana mandub eta wajibun anu wajib. Wa yajtanibu sareng ngajauhan ieu si murid al makruha kana perkara anu makruh ka'annahu seolah-olah saenyana makruh eta haramun haram. Wa yajtanibu jeung ngadauhan ieu si murid al harama kana perkara haram ka'annahu seolah-olah saenyana haram eta kufrun kufur. Wayanwi jeung niatan isi murid bijami ilmu bahati kana sakabeh pirang-pirang anu diwenangkeun khairon kana sae liusaba supaya diganjar isi murid ala zalika karana itu niat. Jadi payanwi mangka nganiatan si murid binaumi kalawan sare fil qailulati dina qailulah at-taqawiyya kana nyieun kakuatan ala qiyamil laili kana qiyamul lail nyaring ti peuting ngalaksanakeun salat. Wa yatanawalu jeung ngadahar ieu si murid bado syahwati kana sawarehna pirang-pirang syahwat nu dipikahayang limudawati nafsihi karana nambaan nafsuna si murid idana farot di mana-mana mabur ieu nafsu minal ibadati tina pirang-pirang ibadah bil kulliyati kalawan sama sakali. Fa inna lisana halin nafsi mangka sanyana lisan halna nafsu eta yaqulu ngucap ieu lisanul hal li sahibiha ka jalma anu ngabogaan nafsu kun aya anjeun eta mai saratana kaula fi ba'di agrodi dina sawarehna
pirang-pirang pasejaan kaula. Wa ila sareng lamun henteu kun sorok tuka mangka ngajongklokeun kaula ka anjeun. Pakadalika jeung nya kitu deui seperti madkur yanwi nganiatan ieu si murid bili basis siabi kalawan make pakaian ala bakhirati anu model anu aheng anu wah gitu. Idharo nikmatillahi ta'ala kana ngadohirkeun nikmati Allah ta'ala dunal huzudin nafsaniyati lain pirang-pirang bagian anu bangsa nafsu. Wa kadzalika jeung halna nya kitu deui saperti madkur yaqulu barang dahar si murid azzaida kana anu leuwih minato ami tina kadaharan wal barida jeung kana anu tiis al hulwa anu manis minasyarobi tina minuman li ajlis tijabati adoihi karana arah-arah nyubadanan pirang-pirang anggahotana si murid liaskuro supaya syukuran murid Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala bi azmin kalawan pangajaman anu kuat. Waqad kana jeung teman-teman parantos aya saha Abul Hasan Asyadili Abul Hasan Asyadili rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh ya Abul Hasan li ashabihi ka pirang-pirang sahabatna Abul Hasan maksud ashab teh nyata murid-muridna wa kulu barang dahar maraneh kabeh min atyabi ta'ami tina pang alus-alusna kadaharan wasyrobu jeung nginum aranjeun kabeh min alazzi syarabi tina anu pang lezat-lezatna minuman wa namu jeung sare maraneh kabeh ala auto il pirosi kana anu leuwih lemes-lemesna amparan wa albisu jeung make maraneh kabeh alyana syabi kana pang leuwih lemes-lemesna pakaian. Fa inna ahadakum mangkasanyana salah sahiji aranjeun kabeh eta idza fa'ala di mana-mana migawe ya si ahad zalika kana itu madkur wa qala jeung ucap ya si ahad alhamdulillah kana lapan alhamdulillah yastajibu mangka nyubadanan naon kulu udwin sakabeh anggahota pihi dina eta kaul li syukri kana syukuran bihi lapi ma idza akala kalawan perbeda di mana-mana ngadahar ya si abdun atau murid khubza syairi kana roti syair bil milhi kalawan make uyah wala bisa jeung nganggo ya si abdu atau si murid al abaata kana pakaian anu geus butut lah rebig gitu wanama jeung sare ieu si murid alal ardi luhureun taneuh wasyariba jeung nginum ieu si abdu alma akana cai almaliha anu asin asakhina anu kasar anu ngeres anu kiruh wa qala jeung ngucap ieu si abdu alhamdulillah kana lapan alhamdulillah fa innahu mangka sanyana abdu eta yaqulu ngucap isi abdu dalika kana itu alhamdulillah wa indahu jeung eta tetep disandingeun si abdu ismi zazun ari sengit tengewa maksudna ismi zazun ari ngewa wa ba'du syukhtin jeung sapalihna bendu ala maqdurillahi taala kana perkara anu dipastikeun ku Allah taala. Jadi walau annahu jeung lamun saenyana abdun eta nadoro ningali si abdun bi anil basirati kalawan paningal hate lawajada mangka pasti mendakan si abdun al ismi izaza kana teresep wasuhto jeung bendu alladzi suhto ing dahu tetep dina sandingan si abdun yurja'u mangka dibalikeun si abdun fil ismi dina dosa alaman kajalma tamat ta'a anu bungah-bungah ya si iman bidunya kalawan dunya biyakinin kalawan yakin painal mutamati'a mangka saenyana jalma anu nikmatan anu bungah-bungah bidunya kalawan dunya pala mangka migawe ya si mutamati
mak kana perkara abahahu anu ngawenangkeun kana masaha al haqu Allah anu hak subhanahu ma suci Allah wa taala jeung maha luhur Allah. Waman jeung sing saha jalma kana anu aya eta ing dahu tetep disandingeun man naon ismi izajun tersep wasuhtun jeung bendu faqad paala mangka teman-teman migawa yasiman mak kana perkara harramahu anu geus ngaharamkeun kana masa al haqu Allah anu hak azza wa jalla waf'al jeung migawe anjeun dalika kana itu madkur ya akhi he dulur kaula.